urang ka masjid urang nenten babaturan. Ayo dah geus lila urang kapanggih jeung maranehna. Bade silaturahmi urang nya kitu yeuh. Iraha deui urang kapanggih teh. Yeuh sangkeun. Urang ka mana anjing? Urang ka pos ya dah. Ayo. Samarian nonton wudu dia ka barudak pusing aya wudu nah. Urang ka anak urang buru-buru. Ayo sugan we area dihandap. Ayo. Ayo dah. Area moal barudak pos. Bah, mana aya sih? Ditangkeun we. Anjing dah pusing dah. Bari nongkrong we. Wait. Wani ka dewek nimpuk satah ramja dah sate nu nimpuk dewek gak ada akhlak. Sa. Teu nyaho dewek teh ketenjo jelema na. Nangkeun sabet jeung dewek yuk. Ayo dah pusing deh kah. Ka mana ieu urang? Tangan jelema nu nimpuk be urang tengor tuman dah. Ayo dah. Sabet teh. Ayo teh. Curang ade tuh. Bah. Tang kurang sia lain nu nimpuk dewek kayak ieu botol. Rasa mabet mang beneran. Teu ngarasa urang mah. Ah, tang kurang sia yang gua aya buktina tah ku botol. Itu mah lain urang ngaku. Dengar sama bet mang urang mah. Tengah rasa sih geus buku aya buktina meureunana. Uing mah mabet mah tadi. Terus kumaha geus sia? Tadi teh ka Tajong lain di Babet. Kadang babaturan aing sia. Urang mah tadi ka Tajong. Lah, urang pura aing nyaho baturan aing banul tuh. Gampang sih ampura mah. Tek yang kudu lah yo. Kudu diisuk. Sekarang ngudut urang mamang euy. Wah, waduk setra udun. Bener, tara urang mamang. Samping dual. Kabel udun mah duit-duitna ka dewek seteh. Bobo mang bek tadi kena ongkos urang jeung ka dieu rek nek babaturan. Wah, Oh geus sia teh gablok duit mungkin geus marantok. maiskin sia. Masuk. Udah santri teh marusing nya. Nimpung ka dewek. Pantauan awat gara rableg dengan Geus aku kudu orang mantok ka posan mah yuk. udah acak-acak baru Ayo apa. bedog can diasah yo. Sebenarnya mah aya geunahna Rusia bukan nyata botol teh. Udah naon Kalau menang ngomong bisa beli jeung korma meureunana. Waduh, Eta kemarin santri. lek kahri budak euy leuweung nananjak saking ieu kana cangking teh ngajeduan. Ih, Aing kudu kumaha? tolongan tuh baturan mas teh. Itu kok itu. Naon ya wa Ertan? Kita bisa nulis doang, euy. Nulis di sana. Aya naon ieu anjir? Duh, kopi aing naon kopi aing teh kabahe. Aduh. Aing kang udut. Maksudnya naon arek jadi okem. Tetangga dia langsung ngadat, aing meniru was keur main. Eta dewek ditimpu budak santri pakai botol. Di mana? Eta dihanap tah. Kudek dipenta uduna marara diet. Penta uangna Sama gablok. jama santri atuh pan ngabogaeun udut kemudian duit lah. Geus wae nama kieu, sia goblok udut teh di dieu. Oh iya. Udut mah mun salah aya di dieu. Ah, udah tak. Tapi saya tadi banting dengan jenuh. Nah, NPO. Aduh, tangan meureun rokok kieu, keur kieu mah lah saya aya we Dek kan wae busahan euy. Teu main kitu mah. Sorry bos, dek teu main nu kitu bos, sorry bos, sorry. Aduh, aing dibayar rokok kieu mah teu main, aing rokok kieu mah biasa aing rokok busahan. Nya teh sia. Aduh, aing ge carana mah aing asa dihina aing biasa rokok kieu enggak poe. Maksud sia hayang naon ayeuna? Aing biasa rokok kieu nyes, duh aing kumaha ieu? Pan aing aduh aing rokok kieu. Dararat asli kana cungur. Teu main bos, sorry. Aduh. Sorry ya aing ge ayeuna rokok kieu karena naon corona. Oh, geus we Aing aing. hese usaha jadi kanu kieu. Aing minta duitna we, rek beuli aing. Gua ngari aing sih sia. mah Mas ya. Genah aing geus sia. Maksud sia naon ayeuna? Bray, tenang atuh Bray, kan babaturan aing ya. Aduh, pan heureuy dek teh reun euy ieu Apa teh. lain? Kon Aduh, aing teh genah sih carana hayo sia teh kanu. Bos, tenang bos. Kamar naik teh. Mana aing? Bos, kalem bos bos kalem. Kalem ya Kalem bos bos kalem. Manjel make mah. Aduh, aing jadi preman teh apes dengar cadas aing. Aduh, nyakal aing kepok, aing moal deui aing balik eno mah. Aduh sia bos babaturan aing dialungkeun ka mana tuh gak ada akhlak. Sia hayang nuturkan babaturan sia yo, ku aing yo. Anjing deh, baturan aing ke mana ya euy? Aing ripuh.
Eueuh mah di belah mana nyeblokna nya. Jadi preman teh apes aing dengar cadas aing aduh aing bukan nyeri ya. Anjing kemana deh. Nih. Bray, sadalkeun ka mana tuh? Goknya nang aing euy. Sarua dek itu. Aduh, ripuh. Balik Balik lagi. sarua. Ayo balik ah. Baik mah hayang-hayang deui eta mah. Kapok, cai ulah sok santri. Sekian video dari kami dan jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena subscribe itu Gratis. Sampai jumpa.